Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Tipayon hayu urang sami-sami manjatkeun puja ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam mugi tetep moncong ngagolontor ka junjungan urang sadayana wastana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilap kepulauan Jina sahabatna tabi'in atau tabi'in sareng mudah-mudahan dugi ke orang sadayana anu tetep istiqomah ngajalankeun syariat. Ikhwan akhwat fiddin rahimakumullah, anu mudah-mudahan tetep aya dina karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Kumargi seueur komentar-komentar sae di akang-akang atanapi teteh-teteh anu nyimak kana kajian kitab Jurumiyah ieu komentar-komentar. Kang lanjut part 3, part 4, part 5. Kang lanjut aosan kitab Jurumiyah. Kang teraskeun, Kang siap ngiring ngaos ti kawit dugi ka akhir. Punten satacana pilih teh mah seueur cariosan, seueur ucapan, seueur tingkah, seueur bahasa anu kirang merenah, kirang kahartos, nyinggung kana mana neda dihapunten. Bilih teh sesuai sareng elatna neda dihapunten saageng ateuna. Kumaha sim kuring di dieu nuju tapi masih tahap belajar. Lamun teh mah aya anu salah, mun teh mah aya nu keliru, lamun teh mah aya nu teu kahartos, abdi insyaallah lapang dada mukakeun kana narima kana komentar-komentar akang-akang teteh. Nah, insyaallah panginten ayeuna neras kana babul i'robi. Nah, sadayana mudah-mudahan akang-akang teteh-teteh anu nyimak mudah-mudahan tetap aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disehatkeun Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimanfaatkeun ilmuna, ditimbankeun geuring rezeki. Yuk, urang ngaos mangga, urang buka kitab Jurumiyah kantun bab i'robi. Bismillahirrahmanirrahim. Babul i'robi, ari ieu teh hiji bab buat mertelakeun i'rob. Al-i'robu wa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dahilati 'alaiha labdun aw taqdirun. Al-i'robu ari ngaran i'rob huwa eta itu i'rob taghyiru awakhiril kalimi eta barobahna pirang-pirang akhir kalimah li ikhtilafil awamili karena bedana pirang-pirang amil ada hilati anu asup alia kana itu i'rob labdun dina lapad na taqdirun napi dina kira-kirana. Babul i'robi babu jadi khobar mubtada mahdhuf takdirna ay hada babu ay huruf tafsir huruf tambih da kalimah isim isar mabdi sukun maharopa jadi mubtada. Babu jadi khobarna kudu ropa alamat ropana domah dohir. Babu mudhof al-i'robi mudhofun ilaih kudu jar alamat jarna kasroh dohir. Keur dibaca babun tarkibanana janten khobar mubtada dibuang takdirna aya hada babu. Sakumaha dina alfiyah wahad puma yu'lamu zaizun kama taqulu zaidun ba'daman indakuma. Tiasa keur dibaca baban tarkibana jadi maf'ul bih jadi maf'ul mutlak tiasa tina fi'il fa'il anu dibuang. Takdirna ikro baban atanapi ifham babal i'robi. Tah ieu keterangan teh menurut Imam Rubeah alladzi yarsimu nasuratal mansubi bisuratayil marfu'i wal majruri. Para ulama parantos narulis gambaran khobar seperti gambaran ropa sareng khopad. Keur dibaca babin tarkibanana janten majrur tina harap jar anu dibuang takdirna udur fi babil i'robi. Ieu katerangan teh menurut Imam Kufiyin
alladzina yujawizuna hadfa harfil jarri ghairu rubba wa ibqa amalihi. Para ulama parantos ngamenangkeun kana miceun harap jar salianti lapad rubba bari netepkeun kana amalna. Karena cek alpiyah wa qad yujarru bisiwa rubalada hadbin wa ba'duhu yura muttarida. Al-i'rabu huwa taghiru awakhiril kalimi likhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha labdun aw taqdirun. Al-i'rabu jadi mubtada awal kudu ropa lamat ropana domah dohir. Huwa kalimah isim domir barismun fasila mahalalah minal i'rabi mabni patah maropa jadi mubtada sani. Taghiru jadi khobar mubtada sani tina huwa kudu ropa lamat ropana domah dohir. Sajumlah mubtada sani khobar mubtada sani maharopa jadi mubtada awal tina al-i'rabu. Warobitu bainahuma al-haumin huwa. Taghiru mudhof awakhiri mudhofun ilaih kudu jar alamat jarna kasroh dohir. Awakhiri mudhof al-kalimi mudhofun ilaih kudu jar alamat jarna kasroh dohir. Likhtilafi lam harap jal ikhtilafi majrur kudu jar alamat jarna kasroh dohir. Sajumlah jar majrur ta'alluq kana taghiru. Ikhtilafi mudhof al-awamili mudhofun ilaih kudu jar alamat jarna kasroh dohir. Ad-dakhilati jadi sifatina al-awamili kudu jar alamat jarna kasroh dohir. Alaiha ala harap jarha mabni sukun maha jar majrur. Sajumlah jar majrur ta'alluq kana dahilati labdon jadi halna kudu nasab alamat nasabna patah dohir. Huruf atop takdiron maktub kana labdon kudu nasab alamat nasabna patah dohir. Saparantosna di tarkib ngaran i'rab teh ternyata nyaeta barobah na pirang-pirang akhir kalimah kusababiyah beda na pirang-pirang amil anu marentah pirang-pirang amil anu asup na eta i'rab baik secara lapadna atanapi baik secara labdi atanapi takdiri gitu cenah. Al-i'rabu didinya teh janten mubtada. Ai mubtada kudu kumaha? Kudu ropa gitu. Saur dina alpiyah nya al-mubtada al-mubtadas munrab'u wal mu'abadu angkuli labdin amilin mujarradu. I'rab aina i'rab patokan i'rab aya kabagi dua, aya cek lugoh sareng cek istilah. Lamun cek lugoh mah nu urang apal mutlaqut tahsini kadar-kadar nyaekeun. Contoh seperti jariyatun urubun pembantu anu sae. Adapun i'rab cek istilah kabagi dua, aya anu labdi aya anu maknawi. Anu labdi mah asarun dohirun au muqaddarun yajlibuhul amilu fi akhiril kalimati au ma huwal kal akhiri. Hartosna tapak anu dohir atawa anu dikira-kirakeun anu katarik ku amil dina tungtung kalimah atawa dina anu seperti tungtung. Anu maknawi patokana na maji abihi libayani muqtadol amili min harokatin au harpin au sukunin au hadpin. Kalimah anu sumping karena ngajelaskeun kana anu dimistikeun ku amil tina harkat atawa tina huruf atawa tina sukun atawa tina hadap. Tanapi huwa taghiru awakhiril kalimi lihtilafil awamil dahilati alaiha labdun amir
au takdiron barobah na tungtung kalimah ku sakira na narima beda na pirang-pirang anu marentah dina lapadna atanapi dina kira-kira nah gitu lamun ningal dina kitab Imriti mah aya ninganan bet i'rabuhum taghiru akhiril kalim takdiron au labdon li amilin ulim labdon au takdiron barobah i'rab barobah baris anu labdi seueurna aya 3 hiji isim sohihul akhir bari henteu idopat kana ia mutakalim contoh jaa zaidun raaitu zaidan marartu bi zaidin anu mu'tal jar majrus sahih contona jaa romyun ghazwun dalwun katilu fi'il mu'rab sahih wal akhir contoh yansuru ayansuro lam yansur anu takdiri tadi labdena takdiri barobah baris anu takdiri aya 4 hiji isim mu'tal nya aya 2 mu'tal alif jeung mu'tal ya mu'tal alif isim maksur teh mu'tal ya isim mankus anu kaduana isim anu idopat kana ia mutakalim contoh hadza gulami katilu isim anu dijerkeun ku harap jar zaidah contoh laisa zaidun biqaimin jar zaidahnya kaopat fi'il mu'tal aya 3 mu'tal alif mu'tal waw jeung mu'tal ya mu'tal alif cara ngabarisanana ropa sareng jabarna di niatan jazmna ngabuang alif contoh yakhsha ayakhsha lam yakhsha mu'tal waw cara ngabarisanana ropana di niatan jabarna jeung dohirkeun jazmna ngabuang waw mun mu'tal ya cara ngabarisanana ropana di niatan jabarna didohirkeun jazmna ngabuang iya aya dina alfiahnya quluhu aqsamuhu arba'atun sareng ari pirang-pirang babagian i'rab arba'atun eta aya 4 robun tegasna kahiji ropa wa nasbun sareng kadua nasab wa khofdun sareng katilu khofad wa jazmun sareng kaopat jazm wa aqsamuhu waw isti'nab aqsamu jadi mubtada kudu ropa lamat ropana domah dohir aqsamu mudhof hu mabni domah ma hajar mudhofun ilaih arbaatun jadi khobarna kudu ropa lamat ropana domah dohir robun jadi badana tina arbaatun kudu ropa lamat ropana domah dohir wa nasbun huruf atop nasbun maktub kana robun kudu ropa lamat ropana domah dohir wa khofdun wa huruf atop khofdun maktub kana robun kudu ropa lamat ropana domah dohir wa jazmun wa huruf atop jazmun maktub kana robun kudu ropa lamat ropana domah dohir nuka hiji babagian i'rab bagian i'rab teh nyata i'rab ropa pangna ropa dipayunkeun ku margi narima tangtos naropa kana umdah
Pangna dinamian ropa elatna lirtipa isyafatain inda nutqi bihi karna narima luhurna biwir dua dina nalika ngucapkeun kana domah. Makna ropa cek lugoh ya ropa cek lugohnya al ulu wal irtifa kadar-kadar kumuluhur kadar-kadar aya di luhur. Makna ropa cek istilah aya nu labdi aya nu maknawi. Nu labdina ad-doma tuama nabaan ha domah sareng niyabah tina domah. Nu maknawi taghiru susun wa alamatu rafihi dommatun wa ma nabaan ha barobah anu ditangtoskeun anu di cirian ropa ku domah sareng niyabah tina domah. Nu kaduana nasob pangna nasob dikaduakeun elatna li anna amilatu yakunu fi'lan wa aslu fil amali lil af'ali karna sayaktosna amana nasab eta fi'il sedangkeun ari asal dina ama eta fi'il. Pangna di namian nasab alatna lintisobis syafatain inda nutqi bihi karna narima ancegna biwir dua dina nalika ngucapkeun kana nasob. Makna nasob cek lugoh al istiwa wal istiqomah kadar-kadar istiqomah ancegnya. Makna nasob cek istilah al fathatu wa ma nabaan ha patah sareng niyabah tina patah. Maknawi taghiru makhsusun wa alamatu rafihi fathatun wa ma nabaan ha barobah anu ditangtoskeun anu dicirian nasob ku patah sareng niyabah tina patah. Nu katiluna khopad pangna khopad dikatilukeun elatna likhtisosihi bil asma'i karna narima tangtosna khopad kana pirang-pirang isim. Pangna dinamian khopad elatna lin khifadish syafati subla yang danut kebihi karena narima handap na biwir anu handap dina nalika ngucapkeun kana khofad. Makna khofad cek logo al khudu wat tadzallul kadar-kadar handap asor cek istilahna nulap di kasratu ma nabaan kasroh sareng niyabah tina kasroh. Maknawina tagiru makhsun wa alamatu jarrihi kasratu ma nabaan ha barobah anu ditangtoskeun anu dicirian jr ku kasroh sareng niyabah tina kasroh. Nu kaopat jajem pangna jajem diakhirkeun elatna li anna rutsbatahu takhiri karna sayaktosna martabat na jazm eta ditungtung. Pangna dinamian jazm elatna lin kito il harfi yang danut kibihi karna narima pageuna harkat dina nalika ngucapkeun kana jazm. Makna jazm cek lugoh al qat'u kadar-kadar pegat karena narima pegatna harkat dina nalika ngucapkeun kana jazm gitu. Makna jazm cek lugoh nyata al qat'u kadar-kadar pegat. Makna jazm cek istilah bagi dua anu labdi as-sukun wa mandabanha sukun sareng niyabah na maknawi tagiru mahsusun wa alamatu jazmihi sukun wa manabaan ha barobah anu ditangtoskeun anu dicarios anu dicirian jazm ku sukun sareng niyabah. Wallahu alam bisawab.